Jantan bubuka sabadana sim abdi nyanggakeun tahiyatul muslimin bendera keislaman anu bernama silaturahmi kalayan diri kumaos taun basmalah senarang hamdalah sholawat miwasalamna aid maklunatan bitaqdim mudah-mudahan dicurah limpahkeun ka junjunan urang sadaya wastana Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kakakantun ka para keluargana, para sahabatna, para tabiin-tabiina umumna, sagenap saka segenap jalma Islam anu nyicingan dina agama hak sunnah wal jamaah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sareng mudah-mudahan cing dihampura ka Allah Subhanahu. Maca la ilaha illallah tambahan ku lafaz Muhammadur Rasulullah. Saksian ku anjeun qad qapartu ma taqaddama min jami'a wa ma ta'akhkhara kaula ngahampura ka eta jalma anu maca lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dosa nu geus kaliwat nu dosa nu can dipigawe pikeun dosa nu can ayeuna dipigawe eta dosa dihampura teh dosana anu teu dihaja. Mudah-mudahan urang sadaya sing dina aya sing mudah-mudahan urang sadaya dihampura ka Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Taya naon sababna lafaz la ilaha illallah hurufna aya 12. Lafaz la ilaha illallah teh hurufna aya 2. Urang hitung. Hiji lam, 2 alif, 3 alif, 4 lam, 5 ha, 6 alif, 7 lam, 8 alif, 9 alif, 10 lam, 11 lam, 12 ha. Taya hurufna 12. Naon sababna huruf lafaz la ilaha illallah 12? Sabab nu diwajibkeun ku Gusti Allah teh pokok pertamana dina agama Islam nyaeta aya 12. Taya anu 12 dibagi 2. Lamun 12 dibagi 2 baraha? Jumlahna genep. Anu hiji genep. Nah, bagian kabagian genep. Mana bangsa zohir? Mana anu bangsa zohir? Hiji toharo, wudu, susuci. Nah, nuka adus kadinya, nuka 2 salat, nuka 3 zakat, nuka 4 puasa, nuka 5 munggah haji. Nuka 5 munggah haji, nuka genep jihad. Perkeun agama Gusti ta eta teh ibadah zohir. Nu sabagian deui nuka 2 jumlahna genep. Mana bangsa batin, bangsa hate? Mana hiji nyaeta tawakal, 2 tauhid pasrah ka Allah, nuka 3 sabar, nuka 4 ridho, nuka 5 juhud, nuka genep tobat ka Gusti. Eta teh bangsa hate. Tobat teh lain ku salat, tobat teh lain ku ngaji, tobat teh lain ku puasa. Eta mah ibadah tobat mah bangsa hate. Panteu nyaho jalma, oh si anu tobat, si anu tobat. Ari tobat mah urusan hate. Nah, eta mah urusan hate. Tobat ka Gusti Allah. Jadi aya genep. Eta nu genep teh perkara nu pokok nu pertama nu diwajibkeun ku Gusti Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik